Cek, tah datang oge geningan nu didago-dago teh. Heuh ceh hampura kamari teh bapak barudak balikna peuting sabaraha heunceu utang teh? Yeuh ke heula urang jumlahkeun heula. 15.000, 10, 20, 3.000, 5.000, 4.000, jadi 55.000 cek. Nah, meni asa gede-gede teuing cek hutang teh perasaan urang mah asa teu nganjuk sakitueun da. Nya sok we tuh ieu tingali cek da kabehanana ge dituliskeun cik. Ai ieu 3.000, 5.000, 4.000 urut naon cek? Heuh eta teh urut jajan budak maneh, pancek maneh basa keur itu lamun budak hayang jajan tuliskeun heula. Nya urang teh dibere we. Ku anger barudak mah lamun jajan teh tara bebeja ka kolot pingkeun deui mah eueuh lamun jajan barudak kita bebeja heula ka indung kitu. Tong langsung dibere wae. Ieu we urang mayar heula 50 heula eueuh deui duitna ge da sugan teh moal leuwih ti 50.000 tah. Lieur sugan mah jelema teh rena kadua nganuhunkeun pingkeun deui mah moal dibere nganyuk deui ku urang mah sia.